Lamun urang geus datang ka yakin mah buka mata urang nu ieu dedeulean mah lain nu ieu ceuli urang nu ieu dibere dedengian lain nu ieu geus yakin mah beda ambean urang nu ieu tapi engke dibere ambean nu lain ieu dibere henteu selalu dibere di mana hayang di mana teu hayang osok dibere ngan urang embung dibere dedeulean ku Gusti Allah tuh jadinya nage kaget ya Allah kok dibere kos kieu kok dibere kos dedeulean nu lain dedeulean nu biasa dedengian nu lain dedengian nu biasa aambean nu lain aambean nu biasa Sidina Umar bisa neuleuh bala tentara nu aya di Yaman coba bayang cak Sidina Umar naik aljabal kadeuleuh kan ku Sidina Umar bala tentara teh ieu dihandap sedangkeun musuh nyerang cak Sidina Umar teh sia lamun kaburu ka musuh datang ka dinya bisa kaserang hei aljabal maksudna naik kaluhur kabeh sahabat naik bari nanya euy suara Sidina Umar tah mah suara Sidina Umarna di Madinah kadeuleuh ku Sidina Umar dibere blak insyaallah aya tamu datang namu ka Sidina Utsman cek Sidina Utsman tadi mana di jalan zina zina Masya Allah ngarasa bahwa nyana tadi di jalan teh aya awewe ditanya terus dirada dipaksa dideuleuh gitu berarti kan zina mata cak sahabatnya Masya Allah Kangjeng Rasul geus teu aya tapi aya nu seperti Kangjeng Rasul bisa deuleuh kulana di mana Sidina Utsman cuma nangis ya Allah ya Rabb poho bisa kadeuleuh tah mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleuh aya gambaran di mata itu aya sarwitian mata kadeuleuh katempo gitulah jelema geus boga yakin Masya Allah moal Ki Balam bin Ba'uro geus boga yakin ketika yakin teh dicabut ku Gusti Allah aras goyang mun ngadoa muridna bisa hiber Masya Allah karim kos gitulah ilmu yakin geus lamun ilmu yakin mah kumaha tah mun geus datang ka ilmu yakin suluk sesuai jeung perintah guru dina Asmaul Husna anu kuari ngan dijieun 9 makom lamun maneh geus datang kana 9 makom hiji makom ge geus boga rasa 2 makom komo geus datang ka 9 makom geus hirup bisa hiber ka mana ge rahimallahu ahi cak Kangjeng Nabi boga ngaramatan Allah kadulur kurang Isa lau zada lamun tambah keyakinanna lama syafil hawa niscaya nyala lempang di awang-awang cak Kangjeng Nabi beuh dulur kurang nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber puara kan tah kos sekarang itulah ahli-ahli Allah geus lamun jelema geus ibadah datang ka dinya moal aya anu dimudap dimodif moal aya haram jadi halal jadi haram teger bae Allah nu dideuleuh lain duit, lain dunia, lain jabatan, lain tata, lain kemuliaan, lain keagungan. Hiji Allah ngeunah teu geunah ku masia. Aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu. Karasa ku sia menang hidayah sia, teu karasa sia acsana sia cilaka ujian. Ih, aing mah moal ngaji cenah ka Cilok lah kos gituan tah jelas. Can mun ditahana sia ngaji ka dieu. Aing mah ditahan teu naon henteu mere tilok sia. Emang sia tuh cenah kiai mah hayang dibere atuh sia lain hayang dibere mere ge tilok aing mah lain maksudna aing hayang dibere atuh henteu sia sok mere tah henteu atuh henteu cenah ngajina ge di tangkal buah teh teh karasa pan ku sia ngajina di tangkal Ambon kitu mah cenah kiai hayang dibere ulah nyebutkeun kiai hayang dibere henteu sia geus mere encan encan janjakna teh atuh urusan hayang dibere hayang henteu mah teh urusan aing mah kumaha aing jeung Allah ai sia ji cenah aing mah boro-boro mere wau ge henteu atuh bukan sia badak nu di luar mah eta mah lah sok nu di luar teh sok bisa bahan teh atuh geus kuarena teh aku deui geus kabehan lah nya sok di luar gitu amat sih atuh kitu bae eta mah da cenah kiai na hayang dibere urusan hayang dibere jeung henteu teh urusan aing salah aing bener-bener aing sia geus jang pere heueuh nya tuh encan cenah wau ge henteu embung lah embung wau geus dipentak enggak ada deh. Tah, iya kan gulak gilak ate urang lempang ka Allah. Dijieun seperti kitu.
babari zikir nama ilallah ilallah cau gede ilallah ilallah di beren rada gede ilallah 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 panjang zikir lagi doa lagi geus kararieu kieu deui sugan teh geus naik deui seberes teh nah iyalah nu hese datang ka makom yakin mimiti urang mun tobat teh mah tobat terus tobat ka Gusti Allah tobatna ge aya 3 rupa tobat syariat tobat thariqah tobat hakikat tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi urusanana zahir perintah jeung larangan kuari naik geus bisa eta majang geus sapopoe naik kuari tobat da tobat dina thariqah urusanana qalbu kecenderungan kolbuna kana dunia, kecenderungan kolbuna kana nafsu, kecenderungan kolbuna kana materi dan lain-lain sebagainya. Tobatan lempengkeun ka Allah melalui tafakur jeung muraqabah. Naik set datang ka roh tobatan, tobat hakikat ngaranna. Lain bantrak-bantrakeun. Ko bogeus karolot bantrak ka modar sanwal bisa. Tah moal lain pabagatan kudu pepegatan heula jeung dunia, pepegatan heula jeung makhluk, pepegatan heula jeung karamean. Jadi berarti cicing sorangan teh indah, baturna teh ngan sakadar tasbih Allah 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 Allah, baturna teh sakadar Quran, maca Quran, baturna sakadar kitab, eta lah nu jadi batur. Kabelah dituna hiji be nu jadi batur Allah. Kuncina, kuari kunci. Bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli. Pangeran teh nu ngadamel langit, ngadamel bumi katuteusina, batur mah gagah jeung sugih teu wauh ka pangeran eta. Aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah. Masyaallah kan. Senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terus senang. Masya Allah. Allah teh anu boga rahmat, Allah teh anu ngarahmatan, Allah teh anu Ghafur, Allah teh anu Maha Hampura. Gusti, urang boga dosa dihampura, senang boga pangeran modal kitu. Ketika urang kesusahan rahmat Allah turun senang, Masya Allah. Ketika urang butuh dibere ku Gusti Allah senang boga pangeran kos kitu. 2 nomor katilu pangeran nu nyieun langit katuteusina anu mawa rahmat selalu ngarahmatan selalu babarengan jeung aing. Ya Allah, di mana innallaha ma'ana. Allah teh bareng jeung urang. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana. Innallaha ma'al muhsinin. Allah babarengan jeung nu nyieun hade. Innallaha ma'as sabirin. Allah babarengan jeung nu sobat. Aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi. Geus ka mana moal sieun. Keyakinan mah di dieu. Di dieu tah di kolbu. Jadi urang teh ya ibadah datang kayakin puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi terrealisasi tentang pembenaran urang terhadap Allah. Datang ka mana urang ngabenerkeun Allah eta yakin. Ulah wakakan kos kitu heureunan teh mah luhur teuing. Dina perebah rezeki bae heula. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana. Eta kecap saha? Kecap Allah. Sia percaya ka Allah bahwa Allah pangeran percaya. Eta sia yakin, eta sia percaya bahwa eta ayat ti Allah. Yakin. Sanu ngomong eta Allah, yakin mah cantang tuh. Percaya bener, percaya nama bener, yakin cantang tuh. Ha geura. Mulai kurang guaridet, bae orang magahan ngaji. Tong trong ngaji jeung budak. Adang ka imah Kak jauh beas wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Baca habeka nu embang seubeuh moal ge Kak. Ayo baca deui. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya lapar keneh Kak.
Heeh nya. Geus kieu kumaha tuh? Ngautang sia ka itu ka warung. Nggih maerna. Kongkorong sia tenang. Aduh Kak, ayat ngarusak kongkorong Kak. Baca kurang mah ngagigeg beta. Mulai guys dah. Diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu. Ulah deuleu kiai geus atuh mapan. Ulah deuleu kos Habib Lutfina, ulah deuleu kos Habib Umarna, ulah deuleu kos Kiai Buyana. Deuleu keur ngarayapna emang kumaha gitu. Masya Allah, tah kos gitu. Mulai geus dah teh geus ngojeknya. Mulai ngojek turunnya na ka syariat. Geus mal naik-naik. Satungtungnya nang ngojek bae ceknya di Kanjeng Nabi ge bersyariat. Berarti nyana bersyariat. Geus, teh mah jang contoh doang kan Kanjeng Nabi mah. Apa Kanjeng Nabi butuh? Henteu. Teh mah jang nyontohan bagi jelema anu teu mampu. Mulai nu dagang karung. Tani eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah. Nu sekarang itu teh meng pelehe eta mah. Teu boga keyakinan. Satungtung jelema dagang teu boga keyakinan. Yes, beres. Tani teu boga keyakinan. Usaha teu boga keyakinan. Berarti aduh aing mah lamun teu tani atuh teu dahar kadinya kan. Aduh atuh aing mah mun teu dagang atuh teu dahar. Geus keyakinan jadi dijadi karung dijadikeun pangeran punyana. Tuh, sawah dijadikeun pangeran, pabrik dijadikeun pangeran, PNS, bupati dijadikeun pangeran punyana pagawean. Tak eta teh ngomong geus luhur. Dina syariat mah masalah, dagang teh aja urang mah bersyariat. Mantak lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan. Ulah cok totorekatan ulah ngomong. Ente torekatnya apa sih? Ana mah Qadiriyah, ana nyak Nasabandia. Ente di mana mursyidnya? Ana di sono. Iya udah. Ente dagang apa aja? Tas torekat teh ngobrolkeun dagang goblok. Ente dagang apa? Ana mah dagang itu apa namanya warung kelontongan. Ente ana mah dagang gas. Teh kabeulem dituku gas. Nanya ngobrolkeun torekat aju dagang. Nah, kuarikan kos sekarang itu. Kula sering biasa kula ditanya, "Kiai torekatnya apa?" Tahu dah saya mah enggak tahu. Enggak, aya batur aing mah nanya ka sia moal ditanyain teh hayang urusan kos gitu. Aya batur, kalau situ torekatnya apa? Saya Naksabandia. Guru saya sono, mursyid sono. Oh, kalau mau udah saya ajak sono. Iya udah beres. Kebal ditanya. Situ dagang apa sih? Saya dagang gas, alhamdulillah. Apa norekat teu meunang dagang? Lain teu meunang. Encan wayah. Norekat ulah sok dagang, ulah sok tani ulah. Keur meujeuhna sulukna deka Allah mungprug paeh-paeh hirup-hirup. Antak atuh hese norekat hese saja lemana. Dijawab babarian ya kita kalau enggak norekat enggak kenal Allah. Iya tuh ngomong atuh sacepling-cepling apa bari ngomong mah. Iya kapan kita kenal sama Allah ya kalau enggak norekat ya kagak bisa. Udah kita norekat aja mumpung ada kiainya. Tah datangkeun ka yakin. Set, sok kumaha ieu datangkeun ka yakin bahwa setiap nu kumalandang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik hirup. Kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup. Manuk teu pernah nyada boga pabrik hirup. Kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk eleh ku sireum eleh ku kupu-kupu sia. Je. Nu matak kuari mah beurit kuari ngahiji jeung urang. Beurit, baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar. Pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh. Kuari mah tah ka kampung mah ngahiji kuari beurit jeung urang. Urang aya beurit urang teh beurit. Beurit ge ngomong, sia nu beurit. Sia nu beurit. Engge nyaho. Cih sia ngalawan. Mun urang ngomong mah kos kitu tah. Pamajikan urang beurit sia nya ka pamajikan urang. Sia nu beurit. Beuh. Dicalakin cokotan bae beurit sia. Salagi sarua deui beurit sia pa beurit. Bandak bari teh lambang. Beurit ngahiji jeung urang. Kahirupanana geus akur jeung nyana. Tuh terus. Tah ieu tah asal boga yakin.
Yakin makan lain disungut di jero hate. Aing boga keyakinan. Yakin teh kan tina ilmu heula. Bahagia nyaho ka pangeran bahwa pangeran Allah. Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nusugi sok mereka aing, nusok mereka aing teh ayo babarengan jeung aing. Keyakin urang ketika urang nah teh di bedak. Atuh tinggal urang. Ba Allah babarengan jeung aing masya Allah. Nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Gusti pan bareng jeung abdi. Abdi teh bareng ka Gusti. Abdi makhluk Gusti. Acenah ku dipaehan ku Gusti kudu teu dahar atuh mangga bae. Acenah atuh abdi neuk dibere nyanggakeun sadaya-daya. Allah mah maha kawasa. Ayalah jelema liwat set jelema asli. Ya jelema keur cicing bae. Mang. Mang. Ieu urang cicing bae dah. Mang keur naon ieu? Teu keur naon. Hayang roti. Tergantung keyakinan lamun nyana keyakinan datang oh ieu meureun ti Allah datang roti datang hayang dia dibere 2 datang ka dinya keyakinanna mun aya keyakinan leuwih luhur mang hayang roti cicing bae aing mah geus kumaha Allah bae mun ditawaran coba hayang jawab kumaha budak ditawaran cicing bae penting bangun lapar tinggalkeun bae tah los jang sia berangkat kan tinggal urang ngadahar keyakinanna encan luhur keneh eta mah sakitu mang euy mang bangun lapar ya cicing hayang dahar tah roti hayang cicing ieu budak lamun ditinggalkeun asana paeh sanajan dibere roti bae ka babaturan ka dieu sia pang nyalangapkeun calangapkeun bere roti dorong kucai dorong dei darah gedean cak baturan darah gedean dorong deh kucai dorong deh Dah, tah, coba gas, sedang. Bentanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bisa keur nyoba keyakinan. Datang ke mana ieu? Ternyata horenganan lamun urang nyakin geus tinggi jasa dihuapan ku batur. Ulah hese-hese nu gering. Bapak urang, tah teh. Batang ada harta. Bong para rakyat. Lamun teu dahar geus bahaya ieu mah ya geus dawa tanagan mana mak ieu yang geus daek dahar heuh sajeun jeung bubur coba bieu bubur oh coba calangapkeun eta aya rezkian keneh mah dicalangapkeun bapak urang calangapkeun minuman seprit mana seprit manya nu gering seprit jang aing ieu nu gering itu aing mah kudu seprit tiap aya kena rezkian mah kajeun kuku mah dicalangapkeun bae rezekina datang ka mana Allah nu ngatur urang tinggal keyakinan bae nu gering ge aya kena rezkian mah ti Gusti Allah datang wae ka beuteungna tah tinggal urang keyakinanana heuh nya teu daya teu upaya orok teu bisa usaha dipangusahakeun atuh urang ge sarua bae lamun urang boga keyakinan orok boga keyakinan ka Allah can loba dosaan kos kitu aki-aki gering kieu dihuapan urang ge mun boga keyakinan kos kitu dihuapan urang urang boga keyakinan geus kieu ka Allah cek pamajikan ka ieu bagaimana cicing Kak barang balik di Cilongo ka kos kieu Kak emang ngaji naon di ditu Kak jadi kos kieu Kak ieu cek pamajikanna aing sieun tinggalkeun ku aing goblok hiji barang ditinggalkeun aing pae sorangan pamajikanna teh ditoel ku Allah sebab nyanana yakinna kelalagaan lain deuk nyoba diri ku sorangan ka Allah nyoba ka pamajikan coba pamajikan ka aing ngaladenan tante atuh moal bisa kuduna ka Allah ulah ka pamajikan lamun urang tawakkalna ka pamajikan salah coba pamajikan aing ngaladenan aing tante salah ka Allah sebodoh cek hati aing mah deuk ka Allah bae sia deuk indit deuk ini sebodoh Allah moal ge ka pamajikan ge engke ge nyana ge ngagerokeun anakna itu abah sia tas ngaji di Cilongo jadi kos kieu emang ngaji naon sih tadakeun coba ka babaturanna tadakeun oh ngaji torekat ulah ka ngaji torekat atuh jadi kos kieu ye dicalangapkeun minuman beres. Dei.
ngeunaan teu ka mun aya mah daging kotor. Siap, ieu pulah pirit sagala. Teu jadi mah dorekatna. Nya milih os gitu atuh. Aya dorekat mah ku pameran ti Allah. Nu datang ka jadana kumaha ti Allah karak. Nah, tapi lamun nya geus bener-bener sesuai jeung petunjukna. Engke ge moal katahan ka jeung kumaha geus. Sebab aing tenang jasa. Boro-boro babarengan jeung Allah nu bogana kakarak bareng jeung sugih bae urang geus tenang. Tenang jasa aing bareng jeung si anak tenang jasa. Tah, iyalah walillahil asmaul husna. Cek di dieuna ge Allah teh ngabogaan 99 asmaul husna disebutna ngaran. Fad'uhu sebut ku aranjeun kabeh eta Allah make nu 99 enter sepanuan. Ayo gara. Fad'uhu samuhu biha. Sebut urang resepna ya Rahman ya tu baca kurang ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahman. Urang resepna Rahim ya Rahimu ya Rahimu ya Rahmi ya Rahimu. Urang resepna Malik ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku. Urang resepna Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus. Eta mah urang resepna Salam ya Salamu ya Salamu ya Salam. Urang mana mah Gopur ya Gopur ya Gopur. Ah supaya sugi ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu. Geus kata-rata hayang sugi berarti kan. Ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu. Urang hayang fakir ya Fakiru ya Fakiru ya Fakiru. Al Fakiru wal Ghani eta ngaran Allah. Ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu. Ya Fakiru ya Fakiru asap gerage. Mana urang nu resepna ya Sabur ya Sabur ya Sabur. Ya Daru ya Nafi. Mana nu resep sok sebut. Masya Allah. Ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu. Bagus sama. Emang lamun lain gitu. Nu ngadengena orang Jakarta ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku. Ya Kayyuku. Lalu daripada ya Kayyumu. Ya Kayyumu ya Kayyumu ya Kayyumu. Masa Kayyumu? Mending Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku. Tolol. Lejakan numerena. Ini masa ya Kayyumu? Udah ya Kayyuku aja ya. Iya gak apa-apa. Udah. Numerena blon deh sarua. Saya tanu bogana. Oh, renganan boga material dan apa ingat. Tengah saya nggak beda ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku. Blon kabehan. Tidak ya Qayyumu. Tuh orang Jakarta mah kan tuh ya Qayyumu ya Qayyumu. Ya jadi mantak mere wiridan teh menan gara-gara makrotnya kudu jelas ya Qayyumu ya Qayyumu. Ya mun enggak kadengena ya Qayyumu menyana ge ya Qayyumu oh ya Qayyumu iya. Ieu mah diganti ku Jakarta ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu. Ngapain Qayyumu Qayyumu mending Kayyuku. Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku. Aduh Gusti Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sebut ku urang nu urang resep nu mana. Mun hayang diutang dihitung pas loba kitab. Aya kitab Asmaul Husna. Geus aya kitabna. Jadi didinya nyaritakeun Ar-Rahman naon sabaraha hurufna khasiatna naon, Rahim sabaraha hurufna khasiatna naon, Al-Malik sabaraha hurufna khasiatna naon, Kudus sabaraha hurufna khasiatna naon. Ketungtungna aya nyaritakeun urang ieu ngaran saha sabaraha naktuna akurkeun tah jeung ngaran-ngaran Asmaul Husna tadi. Sabaraha ngaran urang eta sabaraha kadinya pas geun. Jadi urang pas jeung ngaran urang. Ujianana Masya Allah mustajabud da'wat. Gitu eta urusan hikmah. Tapi urang mah deka Allah eta ge sarua deka Allah ngan melalui utang hitung dipake ka Allah jang supaya mustajabud da'wat mangga. Tapi nu leuwih bagus mah urang nyebut asma Allah supaya karasa
urang menyebut Allah teh can karasa ka jero jantung ka jero kolbu kakarak disungut doang. Boro-boro ilmu nu lain asma Allah ge datang kasungut. Ieu makan lalawanan anu tadi pedah nu tadi ke nyaritakeunana ulaika humul ghafilun. Jelema-jelema anu tadi teh eta jelema nu paroho ka Allah sanajan nya maca Quran tapi de korupsi kos DPR lain teu barisa maca Quran tapi korupsi mah terus gopil bae sanajan Quran dibaca. Menteri lain lalagaan ilmuna tapi pan menteri agama nu itu di penjara nu ieu di penjara. Pan eta teh jelema pinter tapi kan di penjara. Lain teu bisa maca Quran tapi gopil bae tetep sebab macana datang ka sungut doang. Sabaraha bupati nu santri. Yasin Rahmat dibalik Rahmat Yasin. Sarua sabaraha gubernur. Penjara eta teh akibat penyalahgunaan, korupsi dan lain sebagainya. Apakah PNS teh loba anu mabok ambalaya PNS nu mabok gimana lalaga PNS matak negara dek bener kumaha PNS lagi mabok teu percaya sia kaing percaya teu atau percaya lagi nang sia nyawa nang sia bahwa PNS marabok tes urin pernah PNS Tangerang tes urin nu mabok sabaraha ge barang sana marabok nagara dek bener kumaha dicekal ku marabok. Masya Allah karim timimiti SMP SMA mabok ambalaya baheula Yogyakarta ieu teh adalah negara paling hebat disebut lagi kota pelajar. Jawa Barat Tasikmalaya kota pelajar eta teh geus boga julukan kuari kota mabok kuari sararina naudzubillah min zalik wa min zalik julukan tinggal julukan kota pelajar mabok. Zina Tasikmalaya julukan ada kota pelajar mabok zina. Tasik Kresik Ciamis manis eta kan eta moto ngaranna moto Sunda eta kos kitu tah moto Sunda Tasik Kresik Ciamis amis manis Garut sia modal Garut domba aduh Masya Allah. Nah ieu teh lain sakadar disungut tapi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ngabogaan asmaul husna. Kangjeng nyaritakeun 99. Sok sebut ku anjeun pake menta melalui ngaran-ngaran tersebut kudu masuk hati fad'uhu biha. Nu mantak atuh hese yang datang ka hati ulah-ulah nyebut nu lain nyebut Allah ge hese sebab Allah teh mimiti asmana nomor kedua zatna nomor katilu adalah ngahiji na itihadna di bahasa doang Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu ya khaliquna Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah eta teh Allah Allahu Allah Allah asma Allah zat hu geus luhur doh keur carita asmaul husna wallah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim hayang supaya asup ka jero hate teh lain bantrak-bantrakeun kudu boga guru urang nu nungtun urang lantaran tina asmaul husna nu 99 supaya ngahiji nu 99 dijieun 7 makom
makom teh hartina tempat keyakinan. Urang ibadat teh kan tungtungna supaya yakin. Nyebut Allah ge teu yakin mah atuh sarua bae jeung nyebut tu sejen ngan beda setik. Ieu maka pangeran, ieu lain. Cuma da yakin atuh kitu-kitu keneh. Ibadat teh datang ka yakin urang dititahna teh. Seluruh kondisi peribadatan, spiritual, lahiriah, keyakinan. Jadi urang nu ibadat ya lambang keyakinan, lahirna kos kitu berarti keyakinanna kadinya. Jelema ka gereja, oh keyakinanna berarti ka Kangjeng Nabi Isa. Jelema ka kelenteng, oh berarti keyakinanna ka nirwana. Jelema keyakinanna, oh ka Gajah Mada, keyakin dan lain-lain sebagainya. Eta bener-bener keyakinan. Kitabna beda-beda. Urang kuari masjid, oh keyakinanna ka Allah. Kamu sholat, oh keyakinannya ke Allah. Keyakinannya tah seluruh peribadatan. Dah dina ka Allah beda-beda. Aya nu kontinu setiap aya azan cepat, setiap aya azan cepat, setiap aya azan cepat. Ka mana? Pasar. Set. Nah, eta sesuai jeung keyakinanna. Allahu akbar, Allahu akbar. Masyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Azan keyakinannya tinggi ka Allah. Bocot kabeh langsung wudu berarti tinggi keyakinan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jam sabaraha emang dak jam 12 angel kana ieu rada turun tak keyakinan turun lah tenang jalanan berjamaah moal kan teh teruskeun bae kitu keyakinanna rada mundur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Jam sabaraha emang jam 12 aing ini kayak selanya yang hasil kayak kudang ke Gusia turun jasa sama keyakinan. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan deui itu budak yang memang ada yang enak geus terek adab tah henteu rada deres tah anu azan ge rada deres salat henteu tapi ngadengnya oh kayak asar kayak maghrib deres nyana kaingetan keneh. Allahu akbar, Allahu jam sabaraha ya? Oh, zuhur salat henteu. Ka azan deui jam 3 jam salamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, asar dahar henteu. Salat henteu dahar bae balik. Eta geus sunat. Anu ge Allahu akbar, Allahu akbar. Weh, zuhurnya isuk ege. Isuk ege isuk kenendang geus. Parah tah manggeus geus. Jadi urang leuleuh jelema keyakinanna deuleuh giatan salat sakitu bae geus keyakinanna teh deuleukeun realisasi ibadahna geus Allahu akbar, Allahu akbar. Wah salat cepat berarti tinggi tak keyakinan ge kakarak mudag waktu salat berjamaah kakarak datang ka dinya encan ye aya deui si eta kan hebat amat sih kunaon asal azan cepet horenganan aya rangda. Masya Allah, sisi masjid salakina paeh cepet jasa asal azan cepet ya mah pamajikan anake pamajikan datang ka ngalem ka haji hebat jasa asal azan banyak mah lumpat pohara mimitina mah di alem aju angel sakena balikna orenganan buaya darat tah ulah disangka lamun aya anu azan cepet ulah bahwa eta teh kadinya ulah deuleuh heula lamun nyana teu ngaca bener salat lamun ngaca heula lain ngaca heula rapi kopehna ge embung dengdek geus sesengitan sing ade tah lamun deuk berjamaah aya kos kituan sing ade rapi sajadahna ge eta kudu rada aya pencurigaan setik orangnya jauh-jauh mau anak we sial eta anak saha? Iya anak saha? Aku. Anak satu, siapa majikanna? Anak kurang kene. Anak kurang di mana? Pernah ngomong guys, anak kurang kene, urusan. Mana? Itu dekat masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cak majikanna boka. Jadi masih kene. Terserah didinya, mendek diteruskan terus, mendek gesan boga anak ieu. Oh, budak asa disuat-suat ya hati. Yang kunaon kayang mah bebejak ke kawin mah moal diizinan ngadobuan diizinan datang ke kiamat aing
geus kieu kumaha tuh geus kieu kumaha tuh sakeuna teh tuh cenah anak urang ieu teh geus beres menang saminggu mau deh iya ya di anak di mana siap sering biasa mau anak sama budak Masya Allah bisaan berjamaah atau ganjarannya langsung adzan giat itu berarti tinggi keyakinan oh encan tapi maksudnya kakara keyakinan berjamaah nah kuari iya bener-bener apa ente sih ka Allah kakarak tidinya lamun geus bener-bener ka Allah tinggi berarti keyakinan lamun geus tinggi keyakinan geus ibadah geus mantep jasa datang ka keyakinan ibadah teh datang ka keyakinan asal geus yakin geus ibadah mah asal geus datang ka yakin geus urang mah kuari yakinna kagarak datang ge kana fikih make fikih awas takbir kos ditartain mun eueuh eta teu sah kama fi fathul muin di bawah salat usolli fardhu zuhri arba'in raka'atin mustaqbal qala mustaqbal adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar Allahu akbar kalau itu udah jadi adzan ya Allah Allah sejak kaulah salat zuhur 4 rakaat ma'muman laitan bar salah henteu sebab emang nyana keyakinanna datang ka dinya kita digetatkeun di jero hate Allahu akbar sejak kaulah salat di jero Allah awas isian kos tari Allahu akbar aya nu aduh can eusi salli Allahu akbar can kaisian nugur teh can kaisian salli fadl Allahu akbar benar tapi eta urang mencari takos gitu dari takos gitu atuh emang ai was-was mah hese nah was-was di ditu da setan jiga anu mitina digugu nah di Banjar gaya guru kula salah sahijina di Banjar jangan mumu salat jangan kos gitu mimiset jangan mah kos gitu heula mun cara motor panas geuna sholli Allah encan nana ge encan sholli Allah encan nana ge encan siap sholli Allah panasan sholli Allah karena kamu geus sholli Allah aya salah sahiji guru nu kos kitu tah masya Allah macam-macam di Banjar eta mentak lamun nyana keur mujana ke masjid sholli Allah sholli cak anakna keneh patah setar atuh santri mah wani anak patah dak setar dak Allah masya Allah eta salat eta kos kitu itu asla nah tapi lamun didinya yakin atau didinya lamun urang terus ngagugu bae fikih gitu bae kajun ngaji ka mamana ge ngaji ka Irak ngaji ka Iran ka Mesir gitu bae ngaji fikih gitu bae kos tu tarik Allahu akbar tapi lamun urang dek naikkeun diri ngaji thariqah menuju hakikat lain didinya teh nyieun yakin urang ibadah supaya datang ka yakin teh dijieun posna 9 pos tobat pos sobar pos syukur pos zuhud pos tawakal pos kitu khauf roja
pos ridho, pos mahabbah. Eta 9 pos, 9 keyakinan. Lamun geus boga yakin di pos tu eta kabeh bakal ngilu. Sebab Asmaul Husna asli nama ngan 2, hiji Adam 2 subut. Ngan 2 Asmaul Husna 99. Bahkan keseluruhan asma Allah ngan 2 Adam jeung subut. Adam hartina Adamu ftiqorihi ila ghairihi. Teu butuhna Allah kanu sejen. Subut hartina tetap subutu gairi subutu ftiqori ghairihi ila Allah, tetap butuhna salian Allah ka Allah ngan sakitu. Adam jeung subut. Adamu subut ftiqorihi, Adamu ftiqorihi ila ghairihi. Kebutuhan Allah anu sejen Adam. Artinya subut ftiqori ghairihi ilahi. Artinya tetap butuh dan salian Allah ka Allah kan sakitu kabeh. Deuk nu mana bae ge. Jang ngadatangkeun ka dinya dijieun lah pos 9. Sok pos tobat heula. Sebab asma Allah teh At-Taib. Asma Allah teh kablah dituna as-sabir, asma Allah teh as-syakir, asma Allah teh az-zahid, asma Allah teh al-mutawakkil. Terus kabeh. Nah, dijieun kurang teh pos 9. Asma Allah sabur gitu, sabru. Asma Allah tobat, asma Allah sabru. Geus urangna engke adalah anu taib. Asma Allah sobar as-sabru. Asma Allah sabru urang nu sobar engke bakal as-sabir. Asma Allah syukru urang nu syukur ngaranna as-syakir. Supaya bener-bener urang jadi taib, supaya bener-bener urang teh jadi sabir, supaya bener-bener urang jadi syakir, dan selanjutnya dijieunlah pos melalui ahli thariqah. Seluruh thariqah naon bae pasti kembali ka dinya. Thariqah Qadiriyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Khalidiyah, thariqah Tijaniyah, thariqah berbagai-bagai. Seluruh thariqah kabeh kembali ke pos eta supaya yakin. Ieu atuh lamun geus datang ka yakin mantep. Geus kudu aya nu nuntun, mursyid ngaranna. Teu meunang sambarangan. Geus kurang kuari maneh teh ayeuna mah tu kudu melaksanakeun suluk. Suluk teh hiji bahasa dina thariqah jelema nu ngalaksanakeunana ngaranna salik. Suluk teh artina nyucruk jalur mapak tapai. Ari salik adalah nu nyucruk jalur mapai tapai, mapak tapak mapai tapak. Ngan nu dimaksud suluk di dieu, suluk maksudna ieu teh nyucruk jalur para wali Allah. Salikna nyucruk makom yakin nu dipigawe ku para wali Allah. Geus atuh kuariba suluk jelema nu salikna nu ngalaksanakeun makom yakin, deuk menuju makom yakin dina asma Allah. Engke hayang datang kana sifat, engke hayang datang kana zat, di mana geus beres dina asma bakal datang kana sifat, engke bakal kana afal. Asal geus kaharti asma jeung sifat jeung afalna bakal kaharti zatna, yakin kana. Jadi mau yakin mah engke kurang dibuka-bukakeun ku Gusti Allah. Lamun urang geus datang ka yakin mah buka mata urang nu ieu, dedeulean mah lain nu ieu. Ceuli urang nu ieu dibere dedengian lain nu ieu, geus yakin mah beda. Ambean urang nu ieu tapi engke dibere ambean nu lain ieu dibere henteu selalu dibere. Di mana hayang? Di mana teu hayang osok dibere ngan urang embung. Geus. Dibere dedeulean ku Gusti Allah tuh. Jadinya lagi kaget, ya Allah kok dibere kos kieu? Kok dibere kos dedeulean nu lain dedeulean nu biasa. Dedengian nu lain dedengian nu biasa. Aambean nu lain aambean nu biasa. Sidina Umar bisa neuleuh bala tentara nu aya di Yaman, coba bayang. Cak Sidina Umar naik Al-Jabal. Kadeuleukeun ku
Sayyidina Umar bala tentara teh ieu dihandap sedangkan musuh nyerang cak Sayyidina Umar teh sia lamun kaburu ka musuh datang kadinya bisa kaserang hei ajabal maksudna naik ka luhur kabeh sahabat naik bari nanya woi suara Sayyidina Umar tah mah suara Sayyidina Umarna di Madinah kadele ku Sayyidina Umar dibere blak insyaallah aya tamu datang namu ka Sayyidina Utsman cek Sayyidina Utsman tadi mana di jalan zina zina Masya Allah ngerasa bahwa nyana tadi di jalan teh aya awewe ditanya terus dirada dipaksa didele gitu berarti kan zina mata cak sahabatnya Masya Allah Kangjeng Rasul geus teu aya tapi aya nu seperti Kangjeng Rasul bisa deuleu kulana di mana Sayyidina Utsman cuma nangis ya Allah ya Rabb poho bisa kadeuleu tah mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleu sakadele aya gambaran di mata itu aya sarwitian mata kadel katempo gitulah jelema geus boga yakin Masya Allah moal Ki Balam bin Ba'uro geus boga yakin ketika yakin teh dicabut ku Gusti Allah aras goyang mengadoa muridna bisa hiber Masya Allah karim kos gitulah ilmu yakin geus lamun ilmu yakin mah kumaha tah mun geus datang ka ilmu yakin suluk sesuai jeung perintah guru dina asmaul husna anu kuari ngan dijieun 9 makom lamun maneh geus datang kana 9 makom hiji makom ge geus boga rasa 2 makom komo geus datang ka 9 makom geus hirup bisa hiber ka mana ge rahimallahu ahi cak Kangjeng Nabi boga ngaramatan Allah ka dulur kurang Isa lau zada lamun tambah keyakinan lama syafil hawa niscaya nyala lempang di awang-awang cak Kangjeng Nabi beuh dulur kurang nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber puara tah kos sekarang itulah ahli-ahli Allah geus lamun jelema geus ibadah datang ka dinya moal aya anu dibudap dimodif moal aya haram jadi halal jadi haram teger bae Allah nu di dalamnya lain duit lain dunia lain jabatan lain tata lain kemuliaan lain keagungan hiji Allah ngeunah teu geurah ku masia aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu karasa ku sia menang hidayah sia teu karasa sia acsana sia cilaka ujian ih aing mah moal ngaji cenah ka Cilongok lah kos kituan tah Allah sanu nitahan sia ngaji ka dieu aing mah ditahan teu naon teu mere duit tilok sia emang tuh cenah kiai mah hayang dibere tuh sia lain hayang dibere mere ge tilok mah lain maksudna aing hayang dibere atuh henteu sia sok mere tah henteu atuh henteu cenah ngajina ge di tangkal buah teh eta karasa pan gusia ngajina di tangkal Ambon kitu mah cenah kiai hayang dibere ulah nyebutkeun kiai hayang dibere henteu sia geus mere encan encan cenah teh atuh urusan hayang dibere hayang henteu mah teh urusan aing mah kumaha aing jeung Allah ai sia di cenah aing mah boro-boro mere wau ge henteu atuh bukan sia badak nu di luar mah eta mah lah sok nu di luar teh sok bisa bae henteu atuh geus kuarena teh di aku deui geus kabehan lah nya di luar gitu amat sih atuh kitu bae eta mah geuh cenah kiai na hayang dibere urusan hayang dibere jeung henteu teh urusan aing salah aing bener-bener aing sia geus jang pere heuh nya tuh encan cenah wau ge henteu embung lah embung wau geus dipenta gade deh tah ieu kan gulak ate urang lempang ka Allah dijieun seperti kitu babari zikirna mah illallah cau gede illallah aya deui diberena rada gede illallah panjang zikirna ge doana ge geus kararieu kieu deui sugan teh geus naik deui seberes deh nah iyalah nu hese datang ka makom yakin mimiti urang mun tobat teh mah tobat terus tobat ka Gusti Allah tobatna ge aya 3 rupa tobat syariat tobat thariqah tobat hakikat tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi
urusanana zahir perintah jeung larangan kuari naik geus bisa eta majang geus sapopoe naik kuari tobat da tobat dina thariqah urusanana qalbu kecenderungan kolbuna kana dunia, kecenderungan kolbuna kana nafsu, kecenderungan kolbuna kana materi dan lain-lain sebagainya. Tobatan lempengkeun ka Allah melalui tafakur jeung muraqabah. Naik set datang ka roh tobatan, tobat hakikat ngaranna. Lain bantrak-bantrakeun. Ko bogeus karolot bantrak ka modar sanwal pisan. Tah moal lain babagaeun kudu pepegatan heula jeung dunia, pepegatan heula jeung makhluk, pepegatan heula jeung karamean. Jadi berarti cicing sorangan teh indah, baturna teh ngan sakadar tasbih Allah, baturna teh sakadar Quran, maca Quran, baturna sakadar kitab, eta lah nu jadi batur. Kabelah dituna hiji we nu jadi batur Allah. Kuncina, kuari kunci. Bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli. Pangeran teh nu ngadamel langit, ngadamel bumi katuteusina, batur mah gagah jeung sugih teu wauh ka pangeran eta. Aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah. Masyaallah karim. Senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terus senang, Masya Allah. Allah teh anu boga rahmat, Allah teh nu ngarahmatan, Allah teh nu Ghafur, Allah teh anu maha hampura. Gusti urang boga dosa dihampura, senang boga pangeran modal kitu. Ketika urang kesusahan rahmat Allah turun, senang Masya Allah. Ketika urang butuh dibere ku Gusti Allah, senang boga pangeran kos kitu. Dua nomor katilu pangeran nu nyieun langit katuteusina anu mawa rahmat, selalu ngarahmatan, selalu babarengan jeung aing. Ya Allah, di mana? Innallaha ma'ana. Allah teh bareng jeung urang. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana. Innallaha ma'al muhsinin. Allah babarengan jeung nu nyieun hade. Innallaha ma'as sabirin. Allah babarengan jeung nu sabar. Aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi. Geus ka mana moal sieun. Ka mana moal sieun sebab geus boga rasa. Ilmu teh lain disumut tapi kerasa ku qalbu, kerasa ku roh. Yakin ngaranna. Nikmat geus sirup. Udang peuting geus teh sieun sebab Allah bareng jeung aing. Allahu Akbar. Teh sieun ka pocong, teh sieun ka kuntilanak. Ya, teu bagus kitu. Aing mah jeung Allah jeung nu bogana. Awas ya bejakeun ku aing sia ka Allah. Kuntilanak goblok sia ka aing. Aing keur bareng jeung Allah, bejakeun sia ku aing ka Allah. Tolol sia. Sieun kaya kuntilanak. Aduh, panas. Aing teu balik ka raja aing aja pendi. Balik jana ka rajana. Minta pertolongan. Ya Allah, ya Rabbi, pocong gitu kayaknya. Aing sia pocong, aing jeung Allah ya. Ulah sembarangan sia. Langsung indit pocong. Jet, sieun ka begitu. Urang dak dileuweung sorangan. Aya bae eta buaya. Oh. Di mana sia buaya? Calangap. Aya sia gara calangap. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Ye, Allah na keur bareng jeung aing. Awas sia. Sia bicara calangap ge, sia teh Allah, Allah keur barengan jeung aing. Leos ujianana buaya ge se. Maung. Bejakeun ku sia. Ayo sia ngalalag aing. Awas sia. Goblok. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Sia teh ya nang nyalangapkeun Allah, aing teh keur babarengan jeung Allah. Bejakeun sia ku aing ka Allah, ha. Langsung nutup sini. Sok keur bejakeun. Sok. Kuari urang coba ka Taman Safari. Turunkan di mobil kurang aja pendi. Pas di maung deh. Wah, hai. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Hah? Iya makhluk Allah. Aing makhluk Allah. Iya.
ku baung dioyak-oyak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keyakinan mah di dieu tah di kolbu. Jadi urang teh ya ibadah datang keyakin, puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi terrealisasi tentang pembenaran urang terhadap Allah. Datang ke mana urang ngabenerkeun Allah eta yakin. Ulah wakakan kos kitu renan teh mah luhur teuing. Dina perebah rezeki bae heula. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana. Eta kecap saha? Kecap Allah. Sia percaya ka Allah bahwa Allah pangeran percaya. Eta sia yakin, eta sia percaya bahwa eta ayat ti Allah, yakin. Sanu ngomong eta Allah, yakin mah cantang tuh. Percaya bener, percaya nama bener, yakin cantang tuh. Ha geura mulai kurang guaridet bae orang magahan ngaji tong trong ngaji jeung budak kadang ka imah ka jauh beas wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha baca habeka numbang seubeuh moal ge ka. Ayo baca deh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya lapar keneh Kak. Heuh nya. Geus kieu kumaha tuh? Ngautang sia ka warung. Ngautang. Engge maerna kongkorong sia tenang. Aduh Kak, ayat ngarusak kongkorong Kak. Baca kurang mah ngagigeg beta. Mulai guys dah diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu. Ulah deuleu kiai geus atuh mapan. Ulah deuleu kos Habib Lutfina, ulah deuleu kos Habib Umarna, ulah deuleu kos Kiai Buyana, deuleu keur ngarayapna emang kumaha gitu. Masya Allah tah kos gitu mulai geus dah teh geus ngojeknya. Mulai ngojek turunnya na ka syariat berarti. Geus mal naik-naik. Satungtungnya nang ngojek ceknya di Kanjeng Nabi ge bersyariat berarti nyana bersyariat geus teh mah jang contoh doang kan Kanjeng Nabi mah apa Kanjeng Nabi butuh henteu teh mah jang nyontohan bagi jelema anu teu mampu kos kitu mulai nu dagang karung tani eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah nu kos sekarang itu teh meng pelehe eta mah teu boga keyakinan satungtung jelema dagang teu boga keyakinan. Guys, beres. Tani teu boga keyakinan. Usaha teu boga keyakinan. Berarti aduh aing mah lamun teu tani atuh teu dahar kadinya kan. Aduh atuh aing mah mun teu dagang atuh teu dahar. Geus keyakinan jadi dijadi karung dijadikeun pangeran punyana. Tuh, sawah dijadikeun pangeran, pabrik dijadikeun pangeran, PNS, bupati dijadikeun pangeran punyana pagawean. Ta eta teh ngomong geus luhur. Dina syariat mah masalah dagang teh aja orang mah bersyariat teman-teman lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan ulah sok totorekatan ulah ngomong ente torekatnya apa sih anak mah Qadiriyah anak Naksabandia ente di mana musiknya anak di sono iya udah ente dagang apa aja tas torekat teh ngobrolkeun dagang goblok. Ente dagang apa? Anak mah dagang itu apa namanya warung kelontongan. Ente anak mah dagang gas. Teh kabeulem gitu ku gas. Nanya ngobrolkeun torekat aju dagang. Nah, ku harikan kos sekarang itu. Kula sering biasa kula ditanya, "Ke torekatnya apa?" Tahu dah saya mah enggak tahu. Enggeus, aya batur aing mah nanya kasih moal, ditanyain teh hayang urusan kos gitu. Aya batur, kalau situ torekatnya apa? Saya Naksabandia. Guru saya mau sono, mursyid sono. Oh, kalau mau udah saya ajak sono. Iya udah beres. Kebal ditanya. Situ dagang apa sih? Saya dagang gas, alhamdulillah. Apa norekat teu meunang dagang? Lain teu meunang. Encan wayah. Norekat ulah sok dagang, ulah sok tani ulah.
keur meujeuhna sulukna deka Allah mungprung paeh-paeh hirup-hirup. Antak atuh hese norekat hese saja lemana. Dijawab babarian jasa kita kalau gak norekat mah kenal Allah. Iya tuh ngomong atuh secepling-cepling apa bari ngomong mah. Iya kapan kita kenal sama Allah ya kalau gak norekat ya kagak bisa. Udah kita norekat aja mumpung ada kiainya. Tah datangkeun ka yakin. Set, sok kumaha ieu datangkeun ka yakin bahwa setiap nu kumalandang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik hirup. Kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup. Manuk teu pernah nyada boga pabrik hirup. Kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk, eleh ku sireum, eleh ku kupu-kupu sia. Je. Nu matak kuari mah beurit ge beurit kuari ngahiji jeung urang. Beurit, baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar. Pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh. Kuari mah ka kampung mah ngahiji kuari beurit jeung urang. Urang kayak beurit jeung urang teh beurit ge ngomong sia nu beurit. Sia nu beurit. Engge nyaho. Cih pasti ngalawan. Mun urang ngomong mah kos kitu tah. Mamajikan urang beurit sia nya ka pamajikan urang. Sia nu beurit. Beuh. Dicalakin cokotan bae beurit sia. Salagi sarua deui beurit sia apa beurit-beurit. Bandak bari teh lambang. Beurit ngahiji jeung urang. Kahirupanana geus akur jeung nyana. Tuh terus. Tah ieu tah asal boga yakin. Yakin makan lain disumut di jero hate aing boga keyakinan yakin teh kan tina ilmu heula bahagia nyaho ka pangeran bahwa pangeran Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nu sugi sok mereka aing nu sok mereka aing teh aya babarengan jeung aing keyakin urang ketika urang nah teh di bedak atuh tinggal urang bahwa Allah babarengan jeung aing masyaallah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti pan bareng jeung abdi teh bareng ka Gusti abdi makhluk Gusti. Acenah ku dipaehan ku Gusti kudu teu dahar atuh mangga bae. Acenah atuh abdi neuk dibere nyanggakeun sadaya-daya. Allah mah maha kawasa. Ayalah jelema liwat set jelema asli. Ya jelema keur cicing bae. Mang. Ieu budak cicing bae nya. Mang keur naon? Keur naon? Hayang roti. Tergantung keyakinanna lamun nya keyakinanna datang oh ieu meureun ti Allah datang roti datang hayang dia dibere dua datang ka dinya keyakinanna mun aya keyakinan leuwih luhur mang hayang roti cicing bae hayang mah geus kumaha Allah bae mun ditawaran coba hayang jawab kumaha si budak ditawaran cicing bae penting bangun lapar tinggalkeun bae tah los jang sia berangkat kan tinggal urang ngadahar keyakinanna encan luhur keneh eta masa kitu mang euy mang bangun lapar ya cicing hayang dahar tah roti hayang cicing ieu budak lamun ditinggalkeun asana paeh sanajan dibere roti bae ka babaturan ka sia pang nyalangapkeun calangapkeun ber roti dorong kucai dorong dei darna gedean cak baturan rada gedean dorong deh kucai dorong deh dorong deh tah coba gas sedang bentanya alhamdulillahirabbil alamin itu saya bisa keur nyoba keyakinan datang ke mana ieu ternyata horenganan lamun urang nyakina geus tinggi jasa diwapan ku batur ulah hese-hese nu gering bapak urang batang ada harta bohong para rakyat bala mun teu dahar geus bahaya ieu mah geus dawet anagan mana mak ieu yang geus teu daek dahar heuh sajeun bubur coba bieu bubur oh tuh bapak calangapkeun eta aya rezkian keneh mah dicalangapkeun bapak urang calangapkeun inuman seprit mana seprit manya nu gering seprit jang aing iya nu gering itu aing mah kudu seprit tiap aya kana rezkian mah kajeun kuku mah dicalangapkeun bae sat rezekina datang ka mana Allah nu ngatur urang tinggal keyakinan bae nu gering ge aya kana rezkian mah ti Gusti Allah datang bae ka beuteungna tah
tinggal urang keyakinanana heuh nya teu daya teu upaya orok teu bisa usaha dipangusahakeun atuh urang ge sarua bae lamun urang boga keyakinan orok boga keyakinan ka Allah can loba dosaan kos kitu aki-aki gering kieu dihuapan urang ge mun boga keyakinan kos kitu dihuapan urang urang boga keyakinan geus kieu ka Allah cek pemajikan Kak ieu bagaimana cici Kak barang balik cici longo ka jokos kieu Kak emang ngaji naon di ditu Kak jadi kos kieu Kakak ieu cek pemajikan aing sieun tinggalkeun ku aing goblok mana ditinggalkeun aing pae sorangan pemajikan lah teu ditoel ku Allah sebab janana yakinna kelalagaan nyana lalagaan lain dek coba diri ku sorangan ka Allah nyoba ka pemajikan coba pemajikan ka aing ngaladenan tante atuh moal bisa kuduna ka Allah ulah ka pemajikan lamun urang tawakkalna ka pemajikan atuh salah coba pemajikan aing ngaladenan aing tante atuh salah ka Allah sebodoh cek hati aing mah deuk ka Allah bae sia deuk indit deuk ini sebodoh Allah moal ge ka pemajikan ge engke ge nyana ge ngagerokeun anakna itu abah sia tas ngaji di Cilong jadi kos kieu emang ngaji naon sih tadakeun coba ka babaturana tadakeun oh ngaji torekat bah ulah ka ngaji torekat atuh jadi kos kieu ye dicalangakeun minuman beres deh ngeunaan teu ka ba mun aya mah daging kotor sial ieu pulah pilih sagala teu jadi mah dorekat da nya milih kos gitu atuh aya dorekat mah ku pameran ti Allah nu datang ka jadana kumaha ti Allah karak nah tapi lamun nya anak geus bener-bener sesuai jeung petunjukna engke ge moal katahan kajen kumaha ge sebab aing tenang jasa boro-boro babarengan jeung Allah nu boga anak kakarak bareng jeung sugih bae urang geus tenang jasa aing bareng jeung si anak tenang jasa tah iyalah walillahil asmaul husna ngahaja kukula teu dicaritakeun secara spesifik beusi diturutan ai kiai onom jeung santri nurutan ge geus aya modal ieu bahasa tukang karung nu karari itu patut tungtung nama pan ngamalacin bah emang enggak dagang lagi enggak aban merekat sekarang itu karung mau dikemanain bah udah bagaimana Allah aja bakar-bakar dah kan salah ilmuwan mah udah bakar muka mana apa mau udah muka Allah aja sapoe dua poe jana kuat ya kan seminggu bah ini bagaimana ini kesononya emang kenapa akan itu dapur gak kebul gimana Allah aja udah kalau gimana Allah mah udah saya mau pulangnya pada pulang semua sini ada sendiri sama Allah ya jangan atuh gua sama Allah juga gak kelihatan berarti kan tahu ilmuwan bahkan kos gitu mepet bayarnya nami lu balik iya dua ilmuwan bahkan aja aing mah berkeyakinan Allah bareng jeung aing hei pan Allah mah gaib justru aing teh endek ngarealisasikeun pembenaran aing terhadap nu bahagia gaib Allah teh nyin langit jeung bumi aing supaya ngarasa bahwa ieu da dabelan Allah ieu mah kakara caritaan doang Allah teh Rahman Allah teh Rahim aing mah hayang kana karasa bahwa Allah teh Rahman Allah teh geuna karasa ka jantung aing Rahim Allah teh geuna karasa ka jantung aing coba aing mah hayangnya moal ngan sakadar dibaca ya Asmaul Husna tapi geuna karasa ku diri aing ku jiwa aing geus babor sia kabeh aing deuk jeung Allah geus leuweungan disengseurekeun ku batu yang kerjeng Allah iya dihina kuat basen dasarnya sia aing kerjeng Allah iya lamun terus tah secara spesifik tah di antara Asmaul Husna ngaran-ngaran Allah engke ditarurutan kudu teu ngaji cilaka aredan kabeh aredan ieu tah mantak ieu dicukcek lantaran ieu beusi kieu padahal mah encan guguru salah mantak jelema ngaku torekat kayawan encan guguru kajen kuku mage atau gugurna teu anggeus
di dalam langkah-langkahna, di dalam zikir-zikirna, encan. Komo hajunya nggak ijazahkan zikir mah, encan, salah, fitnah kajian kumaha ge. Zikirna lain berarti ulah, tapi ulah mengatasnamakan tarekat. Zikir biasa bae, lamun nyana mengatasnamakan tarekat berarti geus kudu aya makom-makom anu kunyana dilewati. Sedengkeun kanyahoan ku ahli nama lain, teu mah kajian kumaha ge. Tain cilakana kuari teh geus ngamursidkeun sorangan. Kula mursid di mana? Haji Mursid. Ganti mursid naon atuh samodo sia Haji Mursid mah. Ah ieu. Haji kuari mah barang jadi ahli no. Haji tarekat teu wau jeung jelema emang kudu kitu. Barang kuari geus tarekat beuh kehidupan lain kitu. Antara keur suluk jeung geus jadi kudu berbeda. Ialah asmaul husna. Walillahul asmaul husna ngan ngahaja eta henteu spesifik cara-carana beusi ditaluturkeun. Ngan engke geus datang ka yakin berarti geus aya rasa. Beda jelema ibadah geus boga rasa. Kemelang. Kapimplan. Peuting jeung beurang bakal akur bae. Neule jelema nu di deuleu makhluk Allah. Nah, adapun urusan mulyana hiji inna akramakum indallahi atqakum. Selain anu takwa teu dianggap jelema mulia, kajen teuing bupati, gubernur, presiden, sugih saadag-adagnyana, sadunya pangsugina, satungtung teu takwa teu dianggap jelema mulia. Sebab jak Allah inna akramakum indallahi atqakum, nu pangmulia mah nu takwa, lain sugih. Pan di mata urang anu sugih nu mulia. Nu gagah nu mulia. Asal boga mobil bagus, horenganan menang sabulan dicokot deui ku dewan. Sial kapipurang. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dzarul ladzina yuriduna wallahu